Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam interaksi dan salam silaturahmi. Sim kuring, si bangong. Orang si cengeng, aduh, yuh. Terima kasihnya yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah follow. Semoga sehat selalu, panjang umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wingker ayah di Pangandaran tuh di pemandangan pesawahan, aduh, nepi karaosan euy. Nyangok eta nyeng. Itu tuh pareh nepi ka Hararejo, nepi ka semukoneng katiup ku matahari dah halodo ayeuna. Nyata. Iya, sama bantu. Iya, betul. Aduh, ilaing mah pantun teh kitu. Tuh tingali pemandangan kararanahan. Nya pasawahan tuh. Nepi ka ngomplong komodi lamun ngurek nyata duh adi pelutna pasti garalak. Pasti gararak dah. Kan, lok-lokan. Lok-lokan naon. Lok-lokan dilain molor, tiga-tiga dua. Kan bae atuh molor oge da ngasilkeun konten. Panaing nu konten mah ilaing matara konten. Pan ngilu ka ilaing. Hari kitu teh mah kan marang kabakeanana. Aku setik. Kan bae saeutik oge yang penting menghasilkeun yang meuli kuota. Gitu. Pan urang mah teh mah kesel. Nanaon sukan we atuh bari dagang tah lamun aing misalkeun aya nu butuh misalna. Non hayang resepan kawin ibaratna. Geus we na karanjang di dinya. Nya. Ari laing sok ka mana itu konten teh ayeuna hungkul. Kamari mah uing mah sibuk di kebon wae nganteuna. Atuh paingan teu ngajak kuring. Nya dengke deui we lah. Ayeuna urang konsisten yuh lah. Aduh, bener atuh konsistenkeun. Lah. Ayeuna tuh tingali pemandangan kana soca naraos. Tuh tingali. Pare anu hejo katiup ku panon poe nepi ka semu kuning. Sakit we heula ayeuna mah. Aya bebeudina daun sembung bersambung.